10, 20, 30, 40, 50. Tuh lumayan Gi menang gocap anjing. Iya teh karek sapoe kali sebulan sabaraha? 5 juta mang. Heunya. Berarti setahun tuh menang 30 juta Gi. Kuat meuli KLX ieu mah. Jeung naon kaelek mang? Nyajang dibisniskeun deui atuh sirit sih teh. Hah maksudna? Ojek naik gunung. Tapi bensin keur mahal mang. Oh heunya. Geus lah bagikeun duit nu ayeuna malah. Yeuh sia goceng aing sisana. Lumayan yang depo. Naon? Si adik didepokeun? Ya mang. Ulah ogi tangkurak judi sih teh nu kitu teh nyawa teh sia. Tapi orang sok menang mang. Ogi sia di bejaan teh. Yeuh cek si oma oge. Judi. Kalau tiada artinya cenah kitu. Terus belikan kana naon teh ya? Ya kumaha sia we asa ulah didepokeun. Yeuh aing sebagai bestie maneh pasti ngabejaan. Mana nu bener jeung mana nu teu bener. Ulah kabawa sakaba-kaba jadi babi market. Kudu boga Malam minggu ceban pertama gas. Ayo di mana?